Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun nami Abi Ilham Maulana. Abdi bade medarkeun warta anu judulna Gasma. Gasma atawa Gebyar Apresiasi Siswa sebenarnya nyaeta acara nu dilaksanakeun ku sakola tiap taunna pikeun ngarayakeun tepang taunna SMA Negeri Jatinangor. Nyaeta kaping 5 Oktober. Gasma nu ka-23 taun ayeuna dilaksanakeun kaping 23 tepi ka kaping 27 puncakna. Nu di mana di kaping 23 nepi ka 26 dilaksanakeun lomba-lomba sapertos lomba nyanyi, lomba tari, maca puisi, gerak jalan jeung nu lainna. Puncakna di ayakeun penampilan siswa-siswa sekolah sareng disabaraha artis seperti Tulus, Mahalini, Arya Satria, jeung band-band anu lainna. Tempatna di lapangan Semanja. Tipi kaharep meling ulang tahun sakola teh bisa nemongkeun semangat anyar jeung jumaten nu leuwih gede pikeun neruskeun perjuangan tina nya atikan ngabina rasa semangat anu kuat pikeun murid sareng sarumna masyarakat Sakola Negeri Jatinangor. Sakitu anu abdi didugikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.